naon atuh nu rek dibanggakeun ku manusia. Rupa kasep, geulis, hiji wanci bakal papanggih jeung kulit anu mikeun meotan, keriput, ngolotan, buuk hideu ngabodasan, bijil huis. Nah anu rek dibanggakeun. Urang sadayana kabeh bakal pada hakaneun cacing ceuk kasarna. Bakal jadi parab cacing sadayana ge. Nah anu rek disombongkeun di alam dunia ieu coba. Balik deui kana kasucian, kana TikTok. Manusia boga kewajiban, boga ketanggung jawab pikeun ngabdi ka Gusti, nyata ka Allah Subhanahu wa taala. Ulah rek disombongkeun. Manusia ngaku teu boga nanaon. Sagala nu aya dina diri urang, boh harta, boh anak, jeung sajabana eta saukur titipan ti Gusti.